Emang geus kudu loba eling kanu diri lah. Pokona mah dawuhan Kanjeng Rasul oge kudu loba kudu. Bener teu? Heeh. Eta ngajaga sagala panyakitnya mudah-mudahan atuh teu beunang kanu panyakit virus teh tah sabab urang tadi geus hitut duh. Teh kudu we heula bari balik. Kamana aing boga balad eta si Atung. Di kamari keneh ngaleos. Di episode 2 pikeun kaena episode 3 teu nolol aslina ieu mah pemirsa. Aneh urang boga balad teh. Ngaran Atung hade. Atung. Ditanya ke urang, "Ai nami panjang naon?" "Bilatung," cenah genah geus hade si Atung. Ngomong-ngomong di mana si Tangkurak ayeuna aing di kamari can panggung sono ka si Tangkurak teh. Sok hayang ngaleketek pejit aing. Urang teh ka hareup tugan aya lah. Si Bilatung Tangkurak ngagawekeun ka aing teh kudu we meangan teuing ka mana. Ieu mah budak teh. Neng kada bisi gabis ulah lulumpatan. Bisi gabis. Lulumpatan dati kojot mah beungeut rarud atuh. Yang uling aing ka mananya euy. Bingung. Si Toing teh ka mana adi? Pulang teh deh. Teuing kudu ka mana deui aing nangan si Atung. Aduh. Kiraku aing kudu make telepati gitu kan jutsuna ge karek boga dua aing kudu guguru heula aing mah ka Jiraya Sensei ngan teuing di mana atuh da si Borutona nah aing ngacapruk pas bocah we la aku sayang sekali Doraemon eta dengan sia CS aing lockdown dipika cicing di imah euy urang disamper ka imah cek nih maneh eueuh cenah kapiciri teh kamari teh. Aing aduh teu bisa ulin euy aduh ayeuna mah tak ayeuna kararesal aing cicing di imah terus. Gawe teh ayeuna. Teu aing tak urang ngalana we lah. Wah, CS. Ka mana teh ayeuna? Aya asagan teh dibawa teh. Aya keneh di ditu ngan Korea mah dituna ge aing. Bawa dibawa ciga nama geus ku si Ucup euy. Kerek cager ya ararateul urang. Oh hileud. Wah, urang mah bae ka dieu saawak-awak nepikeun ka kali Gatot teh ningan. Ayeuna ka mana atuh? Nyeta bingung euy. Rek neangan alaeun gitu sadahar can maneh. Sarua acan. Aing mah geus urang ka barat yuk. Naon? Mencari kitab suci. Hayu urang ini. Hayu aing geus liwat jeung maneh hayu. Ya, kemana kabarnya? Buka, juga kemarin. Kemarin. Kita asa mahnya. Kamerana baru dah. Ukti. Ayo ukti teh naon asa? Ukti. Naon ukti? Awewe. Atuh aing teu ngarti bahasa Arab sih mah sidik aing orang teu ngaos. Ieu aing ngobrol jeung santri teh euy. Iya atuh. Beulis mah. Ayam eta mah itu. Banyak teh eta. Mana? Pada kamar aja.
Bade ming ka mana? Eta kira atuh antosan. Bade ka marana atuh ieu teh. Bade dijajak moal. Atuh kedah meuni sara rombong. Atuh ge heula antosan. Pasti mana? Pasti mana? Oh nembe mudik. Bade ka saha? Abah sahana abah itu. Abah mana heula ki heula? Bo. Siapa itu? Siapa jago? Anu gaduh kebon sanes. Nah, careulik ya. Geus urang balik we. Kita lamun pendak ke sareng si Abah mangke api-api teh pendak nya. Api-api teh pendak. Ayo ah. Beteng di sebuah majongjon kari ke kebon deui bisa kepelaan ku si Abah Mang, di mana, Mang? Orangnya anak pakarang, Kak Kebon, cari si Abah. Oh. Sandi, cari si Abah, Kak Kebon. Mbak, Aduh, yang reka kebon teh asa seunggah kieu. Alah, saha deh. Ya. Ye, gening. Sugan teh saha? Alhamdulillah sehat. Nah, haning tos uih deui. Diliburkeun. Atuh bade ka Jolola. Ieu saha? Merencangan. Tadina Abah teh rek ka kebon. Kan ieu panas ieu teh. Maen da aya si Ucup ieu aya pagawe Abah. Neng teh diliburkeun di Padamelan. Oh, emang sabaraha lami diliburkeun? Sampai lebaran lah nih lami ini. Ku ayana virus teh ya. Paingannya ada padahal mah di kampung mah da biasa-biasa baik gitu. Tapi Neng di ditu sehat. Alhamdulillah. Kumaha Padamelan lancar. Cuman diliburkeun unggul. Ayo orang mana rencangan teh? Orang Kidul. Mohon ngiring amang ka dieu Neng. Tadi teh Abah teh rek ka kebon, wan panas kieu keun bae da aya si Ucup aya pada mang Abah di dieu. Keun bae atuh Neng, aya libur mah jadi Abah aya batur engke bulan puasa teh numaturan teh. Ada kumaha deui gini Abah teh geus kolot gini. Numaturan iwalti Neng we ya. Abah sehat sareng mah. Alhamdulillah Abah teh sehat sareng emak mah Neng, ieu teh di dieu. Abah teh da nyalira we da emak mah di bumi di kulon di ditu, Abah mah di dieu nyalira we gitu. Matak alhamdulillah ya Neng oge nu ieu libur ngaturan ke keur bulan puasa. Punten Neng nembe ka dieu. Ngarang ditu damel Neng. Naon Neng? Bae ku ayana beureun matak diliburkeun teh beureun bisa ayana naon yang penting mah alhamdulillah we Neng sehat. Tadi maturan Abah. Ai kebon kumaha Abah? Kebon tah Neng ai kebon teh alhamdulillah kamari teh tos aya 3 dinten ka pangkar teh Neng Abah teh panen
Nah dibantuan ku si Ucup jeung si emak jadi itu teh yang barudak we alhamdulillah tos panen ngan diborongkeun ku abah ya alhamdulillah aya we sesa mah asagan mah keur bekal munggahan. Neng jadi kangen kebun apa? Keun we neng ka kebon mah ayeuna mah neng istirahat heula sareng rerencangan sok ka jero heula da abah ayeuna kan rek ka kebon yang si Ucup sok ayeuna mah istirahat heula ayeuna mah abah rek ka kebon heula nya sok da diditu geus disadiakeun cai mah aya sangu mah aya gitu nek nya Ada Abah? nya sok. Meni rausin oge nya di dieu. Nuhun nami lagi ieu kampung kamu mati iseun. Nya meni enakeun. Rausin. Pilih pada amang kasau mah kere orang kasau. Hayu aya tuh piraha kewe. Deui bade istirahat mah abi bade ka cai heula. Kosnya atuh mangga. Si abah teh ka mana geus moyak kieu eueuh ka dieu keneh. Mending ge beureum heula ayeuna mah ah. Capek jeung naon. Ucup ka mana euy? Are cigana mah. Kayak ngiri Ih, engang eta. Eta si Ucup padan mola. Woi. Aya mah naon yang coba sawak? Atuh naon yang sare sagala capek teuing. Ai asagan aya keneh. Keur bekaleun munggahan. Oh, Pak beak, Pak. Beak. Nah, beak. Teh nya sahiji tuh. Moal dileungit nya sahiji. Apaan kamari teh disesakeun? Oh, lain Apaan kamari teh ditita. Ku abah teh mana teh sudah ngajagaan bari beberes. Kamari mah nempatnya si Toim mah kereset, Pak. Alah, Toim. nah eta jelema ceplok. Yang ini mah itu. Menang. Eueuhan, Pak, ieu mah. Tuhan itu. Eueuhan. Alah, bocor gitu, Cuk. Tewak atuh, Pak, tewak. Maunya cai ditewa. Mana teh sabeureum apa ya kalau segala tuh. Teu, Pak. Tuh, piraku eta eueuh bekal yang munggahan itu. Ieu heula keur main. Udah daya, Pak, udah. Capek aku udah abah teh aduh ieu teh. Udah teu udah atuh. Segala teu bawa aing mah. Aing mah. Capek bareng gitu lah. Bosan di bumi wae. Jadinya udah suwe. Ini apa mereka apa? Capek lu cangkeng ngeri. Kita goler lama, Pak. Goso lah atuh lah kang goler. Apa? Eta si Cuneng nah cicing di imah. Bosan, Bang. Ini dua.
mana batu? Atuh. Tah ieu neng kebon teh ku abah teh geus diborongkeun. Ngan ieu teh asagan teh beak. Tina si Ucup teh da meureun Ucup nasare jadi aya nu mau kita asagan teh. Tadina mah keur bekal munggahan. Terus kumaha tuh, Bang? Da keun bae lah da aya keneh meureun di imah meureun aya leutik keur munggahan mah. Ah, ayeuna inget keneh teh kebon teh kieu ayeuna mah di kebonan jagong. Ieu lah mah pan. Panti heula mah kebon ieu, kebon engkol. Geus neng baturan abah lah di dieu. Tah ieu neng ayeuna kebon teh dan diborongkeun ku baedang saya bekalah ke keur munggahan mah insyaallah tong hariwang. Ya, Cup. Coba kontrol deui Cup jagong tuh. Siapa? Sugane aya sesa-sesa seutik atuh ieu geus sabaraha poe deui kamunggahan teh. Sabar ieu rene mah. Aduh, maneh pagawean teh. Teh Jeung sama. molor. Saya kan. Tuh. Lain ka awewe geura cileung mah. Pas saya. Kenghar. Saya sama. Rasanya itu budak abah tinggali geulis kieu. Budak apa? Tingali abah na oge. Oh. Kasep. Oh, itu teh. Abah ge jadi hayang ngilu seuri. Asta, soalna mana mah seurina peureum. Tuh nya. Mana ngimpi naon tadi? Ngimpi naon tadi? Itu teh anggeula. Ya, make geura beres. Ieu. Keun we. Ieu mah ningali awewe cenghar, setuju kok kumaha ieu. Aduh.